kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fa innakum la taqdirunna qudratahu. Tapakuran mah jajadian Gusti Allah, ulah napakuran datna Gusti Allah. Sabab saestuna anjeun moal bisa ngukur kana kakawasaan kagungan Gusti Allah. Ari jajadian Gusti Allah nyaeta sadaya perkara anu maujud, setiap muka tingali, muka denge, muka angse, muka rasa, nu didahar, nu diinum, jeung nu dipake, eta sadayana jajadian Gusti Allah. Eta sadayana tapakuranon urang salaku jama-jama anu ariman ka Gusti Allah. Sadaya nu maujud di langit jeung di bumi eta teh mangrupakeun tanda-tanda, eta teh mangrupakeun bukti nyata tina af'alna Gusti Allah. Ari nu disebut af'al eta teh nyakup diantarana kana dua perkara, nyaeta irodat jeung kudrot. Jadi sadaya nu maujud di sadaya alam jeung alam-alamna eta teh jajadian Gusti Allah. Ari jajadian eta nuduhkeun kana af'al. Ari af'al eta nuduhkeun kana irodatna jeung kana kudrotna. Ari irodat teh nyaeta katangtuanana Gusti Allah, jeung ari katangtuan Gusti Allah mun diitung eta katangtuan teh ku manusia, mangka manusia moal bisa ngitungna, moal bisa kaitung ku manusia. Manusia mah ngan ukur bisa ngajumlahkeun hungkul. Ta eta katangtuan Gusti Allah teh mun dijumlahkeun ku urang salaku manusia nyaeta jadi dua jumlah. Nu kahiji nyaeta katangtuan anu saluyu jeung kahayang urang disebut nikmat atawa anugerah. Nu kadua nyaeta katangtuan anu sulaya jeung kahayang urang disebut bala atawa musibah. Artina sadaya perkara anu ku ujang disebut nikmat jeung sadaya perkara anu ku ujang disebut bala, eta duanana mangrupakeun wujud nyata tina irodatna Gusti Allah. Ari nu disebut irodat eta teh teu papisah jeung kudrot. Jadi irodat jeung kudrot teh teu papisah, tidak bercerai-berai. Ari irodat mah katangtuanana, sedengkeun ari kudrot mah nyaeta kaberlakuanana atawa pelaksanaan tina eta katangtuan. Jadi rek perkara nu ku ujang disebut nikmat, rek perkara nu ku ujang disebut bala, eta duanana mangrupakeun wujud nyata atawa mangrupakeun hasil tina katangtuan jeung kaberlakuan kagungan Gusti Allah. Naon hartina? Hartina nalika ujang mandang kana suatu perkara
boh kana perkara anu mangrupakeun nikmat, boh kana perkara anu mangrupakeun bala, mangka pandangan ujang teh ulah ngan semet kana barang na wungkul, ulah ngan saukur tepi kana nikmat na wungkul, ulah ngan saukur tepi kana bala na wungkul, tapi pandangan ujang teh kudu tembus kana naon? Nyaeta tembus kana iradat jeung kudratna Gusti Allah. Sabab etalah diantara perkara anu ngabedakeun antara jalma anu makrifat ka Gusti Allah jeung jalma anu teu makrifat ka Gusti Allah. Kadituna nalika pandangan ujang tembus kana kanyataan hakikatna, yen sadaya perkara anu maujud dina kahirupan ujang, boh nu mangrupa nikmat atawa nu mangrupa bala, eta teh hasil tina katangtuan jeung kaberlakuanana Gusti Allah. Namun pandangan ujang geus tembus tepi kadinya, geus sadar kalawan hakul yakin yen sadaya perkara anu tumiba ka diri ujang dina kahirupan ujang di ieu alam dunya, boh anu mangrupa nikmat atawa anu mangrupa bala, eta mangrupakeun hasil tina katangtuan jeung kaberlakuanana Gusti Allah, mangka di dinya wajib timbul adab kaluhuran, mangka di dinya wajib timbul adab kamakrifatan. Di antarana nu kahiji ridho, hartina rekana perkara anu disebut nikmat, rekana perkara anu disebut bala, kadua nana ujang mau menerima dengan sukarela, sabab ujang nyaho kalawan sadar kana kanyataan aslina bahwa saestuna semua itu adalah wujud nyata tina iradat jeung kudratna atawa tina katangtuan jeung kaberlakuanana Gusti Allah. Luka duana kana perkara anu disebut nikmat, eta ridho teh dikawal ku syukur, jadi numpagi jeung nikmat adabna teh diantarana nyaeta ridho jeung syukur. Luka tilu kana perkara anu disebut bala, eta ridho teh dikawal ku sabar, jadi nalika panggih jeung bala mah adabna teh nyaeta ridho jeung sabar. Kitu ta eta adab kaluhuran. Cik ari ridona manusia kana katangtuan jeung kaberlakuanana Gusti Allah, eta tanda tina naon? Nyaeta tanda anu nyata tina karidoan Gusti Allah. Hartina diantara perkara anu jadi tanda yang Gusti Allah maparinkeun karidoanana ka hiji jalma, mangka eta jalma teh ridho kana sadaya katangtuan jeung sadaya kaberlakuan Gusti Allah anu ditumibakeun ka dirina. Jadi mun ujang hayang nyaho, apakah ujang kaasup jalma anu meunang karidoan Gusti Allah atawa henteu, tingali dina kanyataan hirup ujang sapopoe. Mun kana perkara-perkara anu saluyu jeung kahayang, ujang teh ridho kalawan syukur, jeung kana perkara-perkara anu sulaya jeung kahayang, ujang teh ridho kalawan sabar. Alhamdulillah, eta nandakeun ujang teh geus ditantayung ku karidoan kagungan Gusti Allah. Ta eta teh ladang tina tapakur,
Jadi diantarana tina tapakur teh menghasilkan makrifat, jeung tina makrifat kadituna menghasilkan adab kaluhuran. Jadi memandang kana suatu perkara teh sing tembus kana kasadaran makrifatna, sabab moal muncul adab kaluhuran mun urangna can hirup dina kasadaran makrifat. Contoh tak tingali anu dihareupeun ujang hideung naon eta HP, cek saha HP, cek paningali atawa cek panon ujang. Sabab di mana-mana di seluruh dunia mewujudna kitu mah eta teh HP. Eta cek panon atawa cek pandangan mata. Ayeuna mun cek akal pikiran ujang naon? HP lain. Sarua HP kene. Tah mun jawabanana model kitu, eta teh jawabanana jama-jama anu teu makrifat. Di antara tanda jama anu teu makrifat mah jawabanna teh kitu, kawas jawaban ujang anu bieu. Panona ningali kana eta benda, cek panona eta teh HP. Akal pikiranana mandang kana eta benda, cek akal pikiranana ge sarua eta teh HP. Ta eta teh nandakeun ujang teh can makrifat. Nalika mandang kana suatu benda nu aya di dunia, contohna seperti HP, panona mandang kana syariatna, nyaeta kana HP-na, nya kitu deui akal pikiranana, pandanganana teh sarua nyaeta kana syariatna, kana HP-na. Kabeh ge zaman teh makrifat mah kitu. Cek akal pikiranana HP, cek pandangan mata na HP. Beda jeung jama-jama anu geus makrifat. Jama anu geus makrifat mah nalika mandang kana suatu perkara anu maujud di alam dunya, pandangan mata na mandang kana syariatna, nyaeta kana HP-na. Sedangkan akal pikiranana mandangna lain kana syariatna tapi kana hakikatna. Naon hakikatna eta benda anu cek panon disebut HP? Ari eta HP teh saluyu teh jeung kahayang ujang. Saluyu matak dibeli ge luyu jeung kahayang, luyu jeung pamilina. Cek tadi anu saluyu jeung kahayang ujang teh disebut naon? Disebut nikmat. Berarti cek akal pikiran mah eta teh lain HP tapi nikmat. Ari nikmat teh hasil tina katentuan jeung kaberlakuan Gusti Allah. Kumaha adabna kana katentuan jeung kaberlakuan Gusti Allah anu rupana nikmat? Nya eta ridho jeung syukur. Naon hartina? Hartina eta HP teh syukuraneun teh. Cek panon mah HP, cek akal pikiran mah syukuraneun.
tanu makrifat mah kitu di mana mandang kana suatu perkara nu maujud di alam dunia di antarana imang keur nyaritakeun di antarana sabagianana kumaha syukuranana nyaeta pake eta HP kana urusan pangabdian ka Gusti Allah. Ulah sabalikna ulah dipake kana perkara-perkara anu menentang kana katangtuan hukum Gusti Allah, anu mengpar tina pangabdian ka Gusti Allah. Ulah dipake kana kamaksiatan, ulah dipake kana kadorakaan. Itu tak sabagian tina kasalahanana karalobaan jama dina urusan tapakur teh kitu, nepina tengan semet kana barang naungkul. Kaduana nalika mandang kana suatu benda pandanganana teh kana eta benda teh lain memicu kana tapakur tapi kado memicu kana kahayang. Jadi eta benda anu dipandang teh lain ditapakuran tapi kadon dipikahayang. Ningali imah gedong hayang, ningali mobil mewah hayang, ningali awewe geulis hayang, ningali HP alus hayang, ningali TV kabeh nu diiklankeun dina TV hayang, jeung saterusna. Sedengkeun ari kahayang kana suatu perkara eta teh naon disebutna? Nyaeta disebut hawa. Ari hawa teh hartina kahayang, ari kahayang teh disebut hawa. Jeung ari hawa eta teh mangrupakeun sabagian tina perkara anu ngahijab ka eta jalma tina makrifat ka Gusti Allah. Jadi mun pandangan ujang seperti tadi panona mandang kana bendana, akal pikiranana ge sarua mandangna kana bendana. Panu cara pandangna kitu teh lain cara pandangna jama nu geus makrifat, tapi cara pandangna jama-jama anu teu berakal. Atawa pandangan jama-jama anu akalna naon, anu paeh akalna. Ditinggali tina sudut pandang kamakrifatan. Ari paehna akal diantarana eta bisa disebabkeun ku berbagai macam faktor. Di antarana bisa disebabkeun ku kajahilan atawa ku kabodohan, nyata ku bodoh anu katotoloyo. Bisa oge dipengaruhi ku pola konsumsi nu didaharna, nu diinumna, jeung nu dipakena, kacampuran ku nu haram. Namun kacampuran ku nu haram eta teh matak maroman atawa matak moekan kana akal jeung kana hate. Bisa oge karena persahabatanana jeung jama-jama anu sarua jahilna. Sabab cek dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Hiji jama gumantung kana agama sahabatna. Kusabab kitu mangka kudu diperhatikeun ku manehna jeung saha manehna bersahabat. Ini memeh ujang bersahabat jeung hiji jama, perhatikeun heula kumaha agamana, kumaha kahirupan sapopoena, pagaweanana, nu didaharna, nu diinumna, nu dipakena, alus teu
supaya ujang kabawa makrifat mangka berkumpullah bersahabatlah dina kahirupan sapopoe ujang jeung jama-jama ahli makrifat.